Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu kupribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kupribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana simkuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mumpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehirap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngawaskeun perkawis surga. Naon margina sabab teu aya dipangbalikan ke di akhirat selain ti dua perkara, nyaeta surga jeung neraka. Urang ibadah ka Allah supaya Allah ridho urang asup surga. Urang ibadah di dunia supaya aya bekal kerengke di akhirat. Dah yang asup surga. Ngan sok loba anu teu apal atawa mopohokeun bahwa surga teh teu jauh. Saur pidahu Kangjeng Rasul, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nu artina surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Naon maksudna nyaeta moal deukeut eta surga walaupun urang getol ibadah lamun kolot urang teu ridho. Komo nganyareatikeun kolot, nu matak urang ulah ngaolahkeun kanu jadi kolot. Nya, ridho Rabbi fi ridho walid. Ridho Allah terletak di ridho orang tua. Ngan teu sakedik di zaman ayeuna teh budak teh ngalunjak ka kolot. Kolot teh dijadikeun babu, dijadikeun pembantu. Sok loba aya anu geus kawin lainna kolot teh dibungahkeun kalah ka dititah sasapu, ngepel, nyeuseuh. Di imah budak teh dititah ngasuh. Nya, di imah budak teh dititah ngasuh. Indung jeung bapa malah kalah senang-senang teu mikirkeun. Aduh naudzubillah-nya kolot nepikeun ka kitu nya di kitu-kitu. Atuh saena mah lamun kolot ngahiji jeung budak dijamin sagalana dibahagiakeun lain dititah jadi pembantu. Edek surga deukeut kumaha lamun kolotna ge teu dihargai, teu dipikanya. Sing inget anu ngurus urang ti leutik, anu ngabiayaan urang ti leutik moal kahitung, moal kagantian eta jasa anu jadi kolot. Kirang bara mulang tarima mamahnya atuh bahagiakeun tina waktu kolot kakolotanana lain dititah ripuh. Atuh mudah-mudahan urang teh nya urang kitu. Urang mah kudu ngabakti kanu jadi kolot. Kahiji kana urang teh kudu mulang tarima, kadua supaya surga teh leuwih deukeut jeung diri urang. Mugia urang sadaya tiasa ngabahagiakeun kanu janten nya kanu janten kolot urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin nu dipika hormat maaseur anu dicarios kirang langkungna lah kirang-kirang hapunten ti simkuring diau cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.